Mana mai tempo ngaji eueuh ai tempo ngadaweung di luhureun genteng kieu aya. Urang teh bae da sidikna urang pangak kieu teh geus lieur urang teh sabarang ngaji teh. Lieur kumaha sing teh ngaranna genangan ilmu. Emang ari kituna mah ari kudu keder atuh sajam sakali mah tingali atuh sirah urang tuh. Kaherangna kieu ieu tapi teh ilmu bae. Bener. Kieuna mah. Biasa nu karek itu mah kan jadi insinyur kan jadi dokter kan baru pangkat. Kumaha mun urang teh menjadi hansip. Kan bae hansip kada dibayar. Dibayar di mana? Lumayan enak keur beas saletar nu aya. Bae kituna mah leuweung urang teh. Mun ku ayeuna mah ka warung urang bingung beas geus eueuh ieu teh. Kasbon geus gede. Tangkurang teh si kobay geus teu mere ayeuna geus teu percayaeun lah ka urang. Aslina urang mah. Haji, itu benar di dia? Di dia sih kan Den. Gak usah di dia we Mana tuh? sugan aya. Mana mai di dieu nyebutkeun kobay aya hana hareupeun jelmana nyebutkeun emang. Dari nyebutkeun kitu teh hareupeun emang manehanana teh anu dibere kasbon afanan. Urang deuk kumaha mun eueuh manehna tapi ku kituna mah bager ku urang teh nyangge urang mah galak sakitu mah. Maneh mah bal ngerakeun pisan urang we. Kan eta rek nyaba dekat imah awewe teh ya. Pantesan maneh mah ka awewe teh. Teu ieu wae da kieu wae setelana kudu rapih atuh jadi lalaki mah. Bener itu lagi urang nyuk rokok ge podcast beladag teh nyarek ka urang. Keun bae urang teh. Kungsi ka maneh? Kungsi dek teh lah. Anyuk sabulan kos gitu berarti sararea nya. sarua ya. Gerde kasbon meureun. Gerde ilmu ngaji teh gerde kasbon. Kan bae we. Jugana engke pas urang balik kabayar. Gitu. Urang oke Pak. Sedih we. Wah, itu gitu jarikan. Wayahna. Sedih lagi. Tuh bisa ngaliting. Pilihan jeung urang. Iya, sedih teman-teman maneh. Kumaha? Seuri we kieu. Tapi ku direupkeun mah nya. Urang teh bener. Kolotnya ge urang mah keluarga kitu. Eueuh nempo-nempo gitu ka dieu. Tapi urang teh meureun sidik tina materi urang mah bae. Sarua Kasbon gede sabaraha menyahuan mah meureun beak meureun imah hiji. Jigana kolot urang yang mentak nempo ge teh meureunnya sidik teu boga keur ngabekalan urang di dieu jigana sok karunya urang Gitu urang bisa berama tapi urang teh kumaha ieu melaan beuteung kitu. Apanan cek paribasana oge geuningan. Ngaji kudu ngejo kitu lai. Ngaji teh ngejo paeh wae. Tapi kok ayeuna mah kudu maksakeun we ayeuna kolot ngusahakeun di lemurnya neangan keur beas keur itu ya tapi urang di dieu ngan luha lehe kikian. Bener gitu nama. Nah, urang ge ka kolot teh bae. Era sebenarnya. Ayeuna nu diikhtiaran cang tangtu hasil kamodi nu cicing gitu. Gitu. Urang niatna tapi tulus we urang teh sebenarnya. Baheula mah embung urang teh ngaji. Ayeuna mah kurang ku dipikir-pikir mah jeung kana hate. Kubutuh jang jaga eta teh masa depan urang sigana mah. Pangna kolot ngajurungkeun kieu teh meureun. Kebaca yakin doa kolot mah moal eueuh nu salah bener kabeh oge. Ayeuna katempo nganggur kayaknya tapi urang di panon Gusti mah nya. Urang teh lah geus sidik bagja api ka akhirateun sugana teh Jun. Kitu amin. Sing ngajadikeun we eta. Anu tadi omongan cek maneh teh kitu. Tali sepatu pangomengkeun urang. Urang sok ingat we kanu papatah almarhum teh cenah cing alus kanu keyakinan gitu. Da meureun cenah moal aya doa anu ditolak sanjang
Sok inget tidinya we urang we. Begitu nama bener. Anu orang teh kudu sing yakin, yakin. Teh sidikna heueuh dong atuh geuning aya nu tere, aya nu kontang. Bahkan aya nu dianjuk. Musuh dianjuk teh ayeuna urang ngadoa di ijabahna iraha kitu. Heeh. Tadi nganyuk ka Mang Kobay urang emang bener orang Romasya. Si Kobay teh tah Mang Kobay lah ayeuna mah bisa dibajakeun ke kumaha. Jeung ieu dia urang teh kamari ditelepon gitu ku kolot teh. Nitah babantu cenah di imah cenah. Kamari keur mah cenah teu kabagian bansos itu ieu. Ya, urang sok karunya ieu kan. Jadi kumaha mau tuh balik ke mana? Heeh, balik ya. Tuh urang kumaha jadi ya sorangan urangna. Matak cek urang nitip barudak sidik didinya panggedena gitu. Barudak teh ngejarohan urang cenah. Urang galak meureun. Lain kitu sidik ku kaayaan. Iraha tuh mana yang balik? Duka teuing eta mah kewe kumaha ieu jeung kudu bebeja heula ka akang. Pamit heula. Heeh. Gini teh ya. Kayak yang beberes heula cuk celak dina. Magrib. Alem cenah. Bagian adan cingna ieu mah. Mau mah urang mah. Terus sekali pasok kagelom urang mah adana. sekali ewang tuh urang Minang gitu. Urang ge Minang ngan dipipir. Ada naon. Nah, latihan keradan kita ngke. Adan jang ke jaga budak urang we. Ayo cenah. Ayo ah. Nah, Alem jeung naon teh teh. Assalamualaikum. Den. Cager. Wah. Abi ngiring paji kalau tong cicing ke rumah aja minjem kantong gua. Tungguan di nyanya, Den. Astagfirullahaladzim, boga dunungan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, duduk lagi. Tidak jadi yuk. Ayo teh cai acan ya teh Den. kalem atuh ji kada oge jona. Biasana ge urang Rusuk teh ieu langsung nyampak kitu dahareun namu teh. Ieu mana cai acan ya teh. Kalem. Irma. Hah? Mana mama? Menuju di warung? Kadi kitu bade pangnamalekeun kopi aya tamu. Oh, mohon. Gening aya orang papa. Apuntennya di dieu mah pabalata hareureun sugan teh atuh aya tamu. Nyada emang teu direncana ya teh mereka dia teh pedah we di bumi teu aya pidameleun ya teh. Jara renau di bumi wae. Dinya cai herang sok we lah laleueut dah. Naon atuh ciherang atuh minimal kopi atuh ka urang teh bari opieun Bade diinum mun hiji eta. Mutruk oge. Pedang geunah ciherangnya. Nuhun atuh Den nya. Sami-sami sok pan eta leueut. Ada naon saya naon di dieu mah. Barase we euy Apunten teu aya tuangeun di dieu mah. Mohon eteh. Mohon teh. Irma, hiji deui cai teh. Heuh. Naon ji tara-tara ka dieu ji norek mere modal. Justru eta ke ditarik ulin we ngahaja nganjang teh Den. Eta Irfan eta.
nya ieu Geus budak gede, geus bujang geuning. geus bujang deui ngan justru ieu teh ieu geus rada umuran teuing Ah. kumaha ka awewena teh teh Oh, can nah atuh pan. Can hayang ieu kawin. justru eta ieu teh kumaha lamun ieu urang bebesanan we ieu mah. Kela ji, kalau bakal udah poin gitu atuh. Dan ya teh urang teh hayang boga gara boga incu. Urang ari masalah eta mah moal bisa nangtukeun. Urang kumaha budakna, urang kudu ngobrol heula jeung budak di pamajikan. Ari budak mah geus katempo kasep kieu nya budak urang mah kumaha we bapana gitu tah Bener lah. tempo ieu. Da sigana ieu Irma oge nya teh nya bakal kersaeun panginten nya. Suka atuh pamit itu mah urang taros we urang kalina. Ari ngaran budak mah kumaha kolot Den. Ayeuna urang arek hajat gede arek hajat hayu jeung urang mah da sidik duit loba nya teh nya. Urang kawinkeun we. Kumaha daek teu? Daek, Pak. Daek. Kumaha teh? Sok setuju lah Pak. Kela atuh. Urang mah bisa langsung nangtukeun. Urang ajak ke ngobrol heula budak. Ada jang resiko sapopoe mah da bakal ngajamin urang mah. Lain kitu ji pan urang teh berlain urang ngajalanina pan budak mereka budak lamun urang teu genah urang kalau kasiksa gitu. Bae da ku urang keneh atuh da budak oge sarua ieu budak usaha duit loba deui. Kela-kelarnya urang Sawah badami lega urang. Urang badami heulanya jeung barudak jeung indungna nya. Nya sok kumaha teh ieu asa hayo badami. Tong lilating badami nanya. Kumaha Irma? Daek teh ka blok si Haji. Dari bapak mah moal nitah anu beunghar dijodoh kawin mah moal nyare anu susah. Anu penting mah bapak mah Irmana engke berenang senang gitu lah, mau senang teh mah. Senang dunia akhirat itu da kumaha bapak mau mamang ngamaksakeun gitu. Irma, mama mah setuju mending we ka budakna Pak Haji nya. Pokona mah hidup Irma bakal senang, hayang nanaon Irma bakal kacumpungan nya. Mah ulah gitu dari bapak mah kumaha budak. Anggar budakna lamun teu genah mah kan teu ieu kumaha. Nya oge ketang kumaha Irma we bade kasasaha ge yang penting mah calona cing jujur, cing soleh. Oh, tuh mah kan bae lah Haji we urang tepungan si Haji bae da. Urang mah bisa maksa budak deh. Si Haji bisa nungguan deh, bisa diomongan, segede amak deh si eta mah. Yang hayu. Hayu atuh Irma. Kumaha Den ieu teh geus badamina. Geus aduh. Ampuranya ji ieu teh. Lain nolak lain ieu da kumaha budakna atuh ieu teh yang geus ngajalin hubungan cenah jeung ieu jeung santri. Jadi kumaha eta rek nolak wae ngasa disepelekeun kieu. Maknya atuh budak teh rek diparaban ku kuloho kawin jeung santri. Lebar atuh gelis-gelis gitu diparaban ku kuloho santri mah da teu usaha. Tong ngomong kitu atuh ji teu pantes ngomong kitu matar Haji mah. Kudu Haji mah adab, sopan. Pan Geus pokona mah kecewa aing boga babaturan siga didinya mah. Awas mun maneh aya pangabutuh ka urang. Ayo kan balik ayeuna mah. gerek ieu euy. Heeh. Waalaikumsalam ji. Aing asa teh dihargaan ya ku si Eden. Dihargaan pisan ya Haji ieu teh aing teh. Bensin ke mana di? Aduh. Geus jadi Haji kitu masih keneh daek eta. Karena mau bensin di baheula teu robah-robah adatna euy. Acak saja lemur teh kira lemur naon. Ieu acak da teh. Lemur naon. Ieu cak acak da teh. Oke heula tong mawa ngaran lembur. Naon ieu aya polisi hajat sagala deh. Dibeli ku aing lemurna Tuh, tah. komo. Sa ieu Den. Au teh. Anda salah paham, Cip. Coba Cip. Naon sa itu sa tadi tuh. Naon masalahna? Ayo ku Den. Ada urang teh mana dia ye teu dihargaan. Tapi mah bade dibereskeun deui mah. Awas, Babajakeun ge.
Balik sia. Ampun si Haji ngerakeun. Naon tadi naon eta? Saha teh? Ah, teu Ji eta Cip biasa we salah paham. Saha teh wau teh? Eta babaturan, ka dieu teh maksudna kajerokeun budak, maksudna teh ngan budakna mungeun, mantas jadi ngamuk kitu oge. Jadi maksa merenya, maksa setengah maksa, lain maksa deui itu. Oh, budak bujang teh teh budakna. Heeh, eta budakna. Jelema boga adab kitu. Halus we kudinya ditolak merenya, ditolak dah tuh. Jeung rea Mending ge beara. montong jeung nu kitu mah naon. Tinggal limanya ayeuna ilmu batur amuka-mukaan ngagoreng ke batur. Udah emang teu baheula kitu saya teh mah gerengseng. Lamun dewek kita make seragam digalai. Oh, ulah kitu. Karena ku seragam ya lebar ieu seragam ya. Di negara ya seragamnya teh. Heeh, nyata ieu teh keur mangan hiji-hijina di era berat urang ku seragam teh ieu. Kita era. Lain teu geunah, enan lain sarua we teh geunah di goreng. Tapi amannya. Aman. Cukup atuh hari kitu mah. Omatnya mun aya naon pokona mah kan di dieu nu tanggung jawabna. Siap. Gitu we lah. Heeh. Aing nafsu keneh sebenarnya mah. Atuh ulah beramak kitu, Cip.